Nah keur naraon di dia? Iya pugu keur ninggalian kebon kayak meser bieu. Meser? Nah meser kumaha apa kita kebon urang? Ah, bebenjon ieu mah nya. Kebon urang kumaha kan bieu urang menang meulin agen. Kela, na menang meuli ti saha apa kita kebon urang? Teuing tadi teh da saha ngaranna da asa aya kareta-karetana kitu Kang. Asep Areta, Kang. Oh nya bener eta pisan. Asep Areta. Aduh, si kunyuk aing teu di mana eta jalma. Neangan picungureuna. Ah, eta mah jalma katinggang gedang eta mah. Kamari lauk aing dijual eta teh. Pake bayar hutang manehanana. Ampun, ai hayang kumaha ieu jalma nista aing mah. Ah, aing terus abi kudu kumaha tuh? Ya kan abi geus di DP-an dieu teh ku abi 300.000. Karep teh aing. Duh, di dia yang niis mah dari imah para rusing gitu teh. Nu keneh niis di leuweung kieu lah. Daripada di imah udah gue nu nagih hutang. Dia ya lah. Aduh, enak tuh tiis kieu. Alah, panas nih ya. Cuang yuhan nya taya saung. Kang, ayo. Aduh. Betahnya Kang di dia Kang ngetiis. Betah pisan nya euy, lamun tiap aya nu ngajual tanah di dieu. Beuli ku akang suang nyeun sasaungan jiga kieu ya. Reunah niis nya euy. Iya bener Kang. Heuh, mun aya nu rek ngajual mah. Nyi. Itu saha? Duka Kang, asin nanyakeun ka Nyai. Tapi sigan hulang-hulang, cuang sampurkeun yuk. Yuk. Nuju naon Kang di dia Kang? Lah, nuju niis we kieu Kang ningali kebon. Ieu kebon akang Kang. Mohon pugu Kang. Nu abdi ieu teh. Kinten-kinten ang aya acara dikaluarkeun Kang. Ke. Duh, aya piduit nih mah euy. Geus nanyakeun kinten-kinten ek di Ica. Wah, teu sia-sia cicing di kebon kieu teh euy. Ih, bade atuh ai kinten-kinten bade dipeser mah. Ah, ini cuang tawar, sugan bae beunang murah heuh. Nya Kang. Kira-kira nyuhunkeun sabaraha ieu ah? Anu ieu sakilogana teh? Eta mah akang mantun sabaraha, mangga wae ai kahartos mah ku abdi gitu. Lah harga baraya be Kang. Ning mahal-mahal teuing. Kumaha lamun harga baraya? Nya sok lah Kang lah. Ya abi mung nyandak artos 300. Kumaha ieu Kang? Wios DP heula sakieu. Ih, wios Kang, 300 lagi Kang. Mung aturanna sisana kumaha ya Kang? Lah sesana mah ka bumi be, taroskeun akang Enday di Cikalong. Nyahun atuh Kang nya. Siap, mohon. Abi bade aya kepriogian deui puguh. Siap, mohon. Enggak, kemana ka sadayana? Mangga. Aduh. Kebon orang nih. Tuang di jalan pila di dia ya. Betah ya di dia jalan pila. Aduh. Ih, bener pisan Kang. Duh, alhamdulillah. Di mana we milik mah? Keur cicing-cicing niis menang duit. Nah, ting kebon-kebon sakop we. Penting mah menang duit euy. Aduh, aing euy. Geuning geus segala deui teu kanyahoan ieu tatangkalan euy. Heueuh, deng aing mah teu da heuku. Langkah di lembur urang mah euy. Ieu geus segala deui kieu alhamdulillah euy. Teh. Nah itu saha euy. Aduh, aing ieu mah euy keur teu pararuh ieu jalma. Mangkana jeung awewe, ku aing digerebeg sia teh. Nah keur naraon di dia? Ieu pugu keur ninggalian kebon kayak meser bieu. Meser? Nah meser kumaha apa ieu teh kebon urang? Ah, bebenjon ieu mah nya. Kebon urang kumaha kan bieu urang menang meulin agen. Kela, na menang meuli ti saha apa ieu teh kebon urang? Teuing tadi teh da saha ngaranna da asa aya kareta-karetana kitu Kang. Asep Areta, Kang. Oh nya bener eta pisan. Asep Areta. Aduh, si kunyuk aing teu di mana eta jalma. Neangan picungureuna. Ah, eta mah jalma katinggang gedang eta mah. Kamari lauk aing dijual eta teh. Pake bayar hutang manehanana. Ampun, ai hayang kumaha ieu jalma nista aing mah. Ah, aing terus abi kudu kumaha tuh? Ya kan abi geus di DP-an dieu teh ku abi 300.000. Karep teuing masalah duit mah aing mah teu nyaona naon. Kebon-kebon aing ieu. Sik balik ini dit. Ah. Awas ngolah lieur jalma teh. Kebon aing di araku. Coba dibareuli. Bawa edan. Deuh, Nyi. Urang kalah katipu. Heeh, Kang, sabar we nya. Yuk, coba mulang lah. Yuk.
Pemajikan aing teh popoe teh geuning aing hirup. Nuju popoe doy. Naon maneh ngaledek ka aing? Lain ngaledek urang mah. Yo anu gegero nyeuseuh popoe eta bagian awewe, ai lalaki mah kawasna eueuh tulalean wae atuh. Cih. Lain nu tulalean aing mah pada eueuh we pamajikan di ieu mah. Jadi aing nu popoena kieu. Yo mantap jadi jalma cek aing ogenan sing gaweul geura di dinya teh. Tuh deuleu pamajikan di dinya. Keur bobogohan. Nu balik sa teh ngomong Epik. Ini juga ngahina ka aing sa teh hayang naon tuh jeung aing. Hayang naon sia jeung aing sok. Goblok geuning asa ngahina geuning lila teh ka aing. Bos aja. Ya kupikeun. Yo bisa tak percaya mah ieu jeung aing. Pamajikan di dinya keur bobogohan sumpah aing mah. Nu bener ngomong teh. Di mana? Yuk, tak percaya mah yuk jeung aing. Ih, amah ih. Neng bobogohan teh di. Bawa pisan, ah. Deuleu pamajikan maneh cek aing kumaha. Cing, Epik. Nah, sing percaya ka urang cek urang Epik ogenan. lah. Yuk. Yo, intip lah, intip. Anjing eta Ih, Akang. salaki nyai. Abi bade cepat hayang ngising. Cepat hayang ngising euy. Abi ge bade angkat heula Yos. Ka mana? Cicing diuk heula geuning kitu we nya. Ka aing teh ngakakaya di tah popoe dina naon sagala rupa. Baik teh boger we kieu nya. Bade jana. Itu abi mah heureuy. Heureui kayak sia geuning nya. Gawean pamajikan batur geuning nya. Ngobrol atuh, lain cicing wae. Nyai sih bebeja ka Akang teh bukan salaki. Jiga kieu jadina. Ngomong atuh sing bener. Arek kumaha? Arek pose ka dibawa ka dieu apa arek milih damai? Damai ang. Cing abi mah damai bae lah. Damai ang. Geus lah. Tah jadi ka dieu. Ya tamat ang. Abi teh Geus ngahorean pamajikan aing. Ngari-ngarian pamajikan batu, pamajikan teu beunang, dicarekan heueuh, duitna kalah dibawa kabeh. Nasib. Hop. Naon Pik? Jika Kang Endai euy. Jeung nyai nya. Yo. Hah? Ari maneh boga duit teu? Jeung bensin. Nyasat atuh aing gablek duit mah meureunnan, tadi ogenan. Kana aing sarua Pik, pisan Pik jeung balik Pik. Geus, aing boga ide. Meunang duit mah gampang. Didorong. Ayeuna kieu nya uang dorong motor, Heeh. Api-api ka hareupeuna. Heeh. Tah, engke teh pasti urang teh ditanya kumanehna teh da wawuh. Heeh. Geus api-api beak bensin. Geus sok atuh. Ulah boloho jadi jalma mah. Sok atuh maneh ti tukang ngadorong. Engko asa Kang Asep areta. Oh, nya bener, Kang. Kang Asep. Kang Enai. Mana witeh saha Kang Enai? Pik, Nah, Kang Enai Pik. Nuju naraon ya di dieu? Nuju ameng. Nah kumaha tah geuning motor didorong? Kang Enai damang. Damang. Puguh kieu Kang Enai. Abi teh lah sok isin abi teh Kang Enai. Abi teh kumaha Pik? Saya pun bensin. Aduh, ieu buanan on artos di alarasana teh seep deui. Alah, ieu mah geus teu kuanteun yang hirup. Nya aduh abi bingung mulang puguh Kang Enai. Kumaha ieu teh cenah. Sugan wae aya nu wawuh gitu maksud teh. Ayo karalang guling ka tadi ogeun abi. Wah, di pantai timur dukeun ka dieu teh abi nguriling. Tuh, mending geus asa bari tuh we bitis. Nuhun tak kitu. Terus mereka kumaha tuh ayeuna maksad teh? Ya Pik, sok we ngobrol Pik. Ih, Sok ngobrol. ya kitu teh puguanan di teh Kang. On abi teh isin nama teh abi teh. Ngan da kumaha daripada teh bitis abi ditu apa kumaha lah. Aku mah. Waktu we abi mah bade nambut artos. Padahal mah ulah serang loba basa-basi ya kinten duit mah nyanyinya. Sabaraha kinten-kinten kamu bensin teh ang? 250 pami aya mah saur si Obos. Sama. Ngerang-ngerang kurangnya ngarang-ngarang aing di bawah. Ngajak teh eta cicing kumaha urang panayang. Kumaha atuh cicing panayang duit. Cicing geus.
sok tuh buru. Oh, 250. Sebenarnya udah nih. Bere Kang karunya. Oh, Wan, aya ang 250 mah meureun tapi kitu oge. Alah, Kang mani pas pisan. Aduh, Kang. Aduh, atur nuhun pisan Kang Deng, aing heueuh tos ditulungan ya. Mudah-mudahan nuhun ku Akang teh ku abi oge digentosan deui ieu Kang nya. Ari abi ke ka dieu deui kitu. Abi ge da moal alami ieu ka dieu deui ieu amang kitu. Deng, atur nuhun pisan Akang ya tos nulungan ka abi sareng kasih obos. Sami-sami wilujeng atuh mangga. Hah? Sabaraha ieu teh? 250. Geus cicing sok hirupan motorna jeung aing pamit. Kang atur nuhun pisannya Deng, aing heueuh tos ditulungan ya. Nuhun Atur sami-sami. nuhun pisan Ang. Aduh, mangga sadayana. Mangga. Katipu deui bae nya urang. Aduh.